Kumaha pamimangmangna teh dina jumlah rakaat salat. Tapi timbulna kamangmangan teh saentos beres salat alias sabada salam. Apakah dina ieu kasus kedah dibalikan deui salatna? Jawabanana eta salat teu kudu dibalikan deui. Kamangmanganana rek dina rakaat atanapi dina rukun dipigawe jeung henteuna. Tatkala kamangmangan bijilna sabada salam, tah eta kamangmangan karaguan tong dianggap. Sakumaha keterangan dina kitab Majmu Syarah Muhadzab juz ka-4 halaman 44. Wa in syakka sareng lamun mangmang lamun ragu ye si jalma ba'da salam tapi bijil mangmang raguna teh sabada salam pitarkiha dina ninggalkeun rakaat atawa ninggalkeun rukun salat teh tadi teh 4 rakaat atawa 3 bijilna eta karaguan teh sabada salam alias sabada beres salat lam yazam maka teu misti hukaye si jalma naon syai'un naon-naon hartosna eta kamangmangan karaguan tong dianggap hartina diabeikeun bae si jalma teu kudu ngabalikan deui salatna li anna zahira karena sanyana zahirna eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta ada geus ngalakonan ieu si jalma hakana salat ala tamam secara sempurna falaya duru maka teu madarat alias eueuh efek naon-naon hukaye si jalma naon asyaku kamangmangan atau iru anu bijilna anyar-anyaran ba'da sabada salam wali anna jeung karna sanyana urang eta lau tabarna lamun mangarekeun urang hukma syakki kana hukum mangmang ba'da sabada salam syako mangka berat naon dalika itu tibar wadoko jeung bakal rupek ieu dalik alias ngahukuman kamangmangan sabada salam bakal rupek bakal timbul berat masyakat ka jalma anu migawe salat palam yung tabar mangka henteu direken eta kamangmangan dina sabada salam. Jadi lamun aya mangmang dina bilangan rakaat, mangmang dina ngalakonan rukun jeung henteuna tapi bijilna kamangmangan sabada salam, eta jalma teu kudu balikan deui salat, eta kamangmangan karaguan diabeikeun bae tong dipalire. Salatna parantos sah. Mugi aya mangfaatna wallahu a'lam bissawab.